Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Sikap jeung caritaan Sugarba sombong nakeran. Anu tang tue pikeun opat jago kapercayaan mah jadi kasinggung sarta kahudang amarahna. Meh dina waktu anu bareng opatan harita pada maresat jeung nyabut senjatana, daeng silaba si balik sakti neueup seukeut ka Sugarba baitos nyalita. Hah. Rukutuk brot. Saya aku anggap baik IKC. Apakah enteng? Artinya kamu jangan anggap enteng kami berempat Sugarba toh. Tak perlu menyombongkan diri toh. Dan jangan menyesal kalau kemudian IKC mendapat celaka toh. Salaba si Baliung ampuh jago Banjar milu nyambungan caritaan daeng silaba si balik sakti. Benar si laing montong waka ngagap enteng ka dewek opatan sa Sugarba. Goblok. Sabab dewek moal diangkat jadi jago kapercayaan Tuan Willem. Mun teu boga kamampuan ilmu silat anu bisa diandalkeun. Bang ajar sia. Caritaan si laing mangrupa panghinaan ke dewek mah sia. Ciniang si pedang langit ngilumairan caritaan ditujukan ke Sugarba. Haya. Kamu orang memang sombong sekali Sugarba. Gue belum tentu bisa dikalahin sama kamu orang. Sebentar lagi gue sama yang lainnya akan buktikan kemampuan diri. Hanya bersiap tak untuk bertarung Sugarba. Kurang aja kamu orang, sombong banget. Sugarba nyarita deui di bareng Seri. Dewek memang sombong sabelegug. Tapi kasombongan anu diimbangan ku kahebatan kemampuan diri deuleu. Geus ya montong loba carita. Mun aya pakarang atawa senjata si laing opatan, aya anu bisa nembus kana kulit jeung daging dewek, disembah ku dewek mah sia. Hasok mimitian samadu kabeh. Tong saulang-ulang jeung aling mah sia. Kabehanana malaju. Daeng silaba si balik sakti anu pangheulana majuna rajang bari ngagero. Ha! Rukutuk brot. Ayo kawan kita, serang bersama, toh? Heya! Curela culung. Opat jago kepercayaan pada bajuna rajang bari metakeun senjatana masing-masing. Sugarba teu ingkah di tempatna. Henteu nyingkahan datangna panarajang ti opat urang lawanna. Sakabeh senjata opat lawan harita keuna kana anggota badana Sugarba. Sabetan pedang Ciniang keuna kana beuheung. Sabetan senjata badik daeng silaba kena kana dada. Sabetan bodog rojali kena kana beuteung. Sedengkeun senjata Baliung silaba kena kana tak-tak. Tapi opat jago kepercayaan jadi karageteun. Sabab senjata anu kena kana anggota badan Sugarba taya anu mempan mampu nembus kana kulit dagingna Sugarba.
meh dina waktu anu bareng opatanana harita ngaluncatan ka tukang terus merancukeun cangtunganana bari ngabagi diri ngatur posisi. Sugarba ngarebehkeun dadana nyarita di barunjang seuri. Ka Bandungan pan, ka Bandungan ku si laing opatan. Senjata si laing kabeh anu kena kana anggota badan dewek jelas teu mempan sia. Kabuktian kaceleh ku si laing sia. Teu karasa naon ku deuk mandeuleu sia. Hasok pada maju dina rajang sia. Geus waktuna dewek kagunakeun ilmu silat layang baja karang deuleu sia. Haiya, ternyata kamu orang kebal juga Sugaba. Tapi我tidak takut, pertarungan belum selesai. Haiya, 我死了，真小人啊！terima serangan owe. Haiya! Jorelat silong sin ciniang si pedang langit maduna rajang dituturkeun kuting corelatna tilu jago kapercayaan sejena marangan kana panarajangna sin ciniang si pedang langit. Pikeun anu kadua kalina senjata 4 urang lawan Sugarba pada kena deui kana anggota badana. Tapi seperti tadi deui bae tetep teu mempan. Meh bareng jeung 4 urang lawana pada narik senjatana bari malunur ka tukang. Sugarba malesna rajang bari ngagero. Tada ku selain panajang belasan ti dewe kurang ajar. Jurus layang bajra karang. Jorelat cilung Sugarba malesna raja ngagunakeun ilmu silat layang bajra karang. 4 urang jago kapercayaan ngimbangan kana panarajangna Sugarba. Tapi kecepatan gerak panarajang Sugarba leuwih cepet tibatan gerakan 4 urang lawana. Anu wis heula dirubuhkeun ku Sugarba teh salaba si Baliung ampuh. Sanajan senjata baliungna keuna kana dada lawan caya pangaruh naon-naon ke Sugarba mah. Sedengkeun panarajang sapasang leungeun Sugarba anu ngahantumkan anggota badana ngajadikeun salaba si Baliung ampuh ngajengkang terus rubuh maring lemah. Jorelat sauk hiuk ceblot das hiuk dak jadi anjir lobo ai goblok. Salaba si Baliung ampuh ngageronahan kan nyeri bari ngacengkang ka tukang terus rubuh maring lemah. Saukur geus waktu sababar detik harita Sugarba terus ngarubuhkeun Rojali si golok bayangan. Jorelat sauk hiuk tebrontes Guju guning, sialan dah, gue roboh. Roboh gue. Rojali si golok bayangan ngageronahan ka nyeri bari ngajengkang ka tukang terus rubuh maring lemah. Kajadian saterusna dina kacepetan gerak panarajang anu teu bisa diimbangan ku anu jeung lawan harita giliran sin ciniang si pedang langit anu dirubuhkeun ku Sugarba. Jorelat hiuk tegas hiuk terbas. Oi kena pasti lumpuh. Oi lobo. 这我一张个灵啊，我一路进个热死的啊！ Sin ciniang si pedang langit ngagero semu ngagjerit bari nahan ka nyeri bari terus ngajengkang ka tukang rubuh maring lemah.
Meh bareng jeung rubuhna Sinciniang harita Sugar bagus ngajorat narajang kadaing silaba si Badik Sakti. Sanajan senjata badi kena nyabat beheung lawan, tapi taya pangaruh naon-naon. Kalah ka panarajang sapasang leungeun Sugarba pilih kenci ngahantem kana anggota badan lawan. Disucul ku tajongan ngajadikeun daeng silaba si Badik Sakti geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badanna. Joy masuk gas. Hyuk. Gas. Disusul ku tajongan kana kekemplong. Hyuk gas. Garing ilake. Anggapai. Aku kena toh. Daeng silaba si Badik Sakti ngagronahan ka nyeri, ngajengkang ka tukang geus teu bisa ngajaga kasaimbangan badana. Terus rubuh maring lemah, jengkang gedebut. Sugarba mancuh dina tangtunganana. Opat urang jago kapercayaan Tuan Willem pada mebana kekuatan daya tahan badan anu geus kalatih. Harita pada ting korneal hadudang terus carengkat nangtung bari pada sumengir ngarasakeun ka nyeri. Sugarba bari merhatikeun ka opat urang jago kapercayaan, harita terus ngumbar caitanana. Woi si laing opatan musuh dewek we. Bisa dipasikeun si laing opatan geus pada roboh dina kayaan nyawaan malodar sia. Tapi si laing opatan kudu inget kana caritaan Tuan Willem jeung Nyai Kintamani anu ayeuna nyaksian kana ieu kajadian, dewek lain musuh si laing opatan lain. Tuan Willem jeung Nyai Kintamani datang nyampeurkeun ka tempatna Sugarba. Saterusna narangtung Tuan Willem jeung Nyai Kintamani nangtung di gireun Sugarba. Harita Kintamani anu leuwih ti heula nyarita ditujukeun ka opat urang jago kapercayaan. Kuring Nyai Kintamani jeung Tuan Willem geus nyaksian secara langsung kana kajadian anu tadi lumangsung. Mangrupa kenyataan anu kudu bisa diterima ku andika opatan sarta kudu ngaku karena kehebatan ilmuna Kang Sugarba. Jadi andika opatan kudu ngarti sarta kudu ngerasa sirik mun Kang Sugarba diangkat jadi jago utama Tuan Willem. Anu jelas Kang Sugarba lain musuh urang, tapi anu bakal ngabantu ka pihak urang eta anu kudu diperhatikeun ku andika opatan. Kakarek oge balem bibir Nyai Kintamani. Ngadadak kabehanana jadi karageteun. Waktu ningali aya Mang Rungkir si Ratu Sihir atawa marungkir si Ratu Sihir anu kadatanganana teu kanyahoan ku sasaha. Marungkir harita bari ngabagikeun paneutreupna ka Tuan Willem jeung Nyai Kintamani tos nyarita. Kamales Tuan jeung malih Kintamani. Yang sakabehna nu aya di ieu mentong kaget ku kadatangan aing Mak Rungkir si Ratu Sihir. Aing ayeuna rek langsung tumanya ka maneh duaan. Tuan Kintamani, aing hayang katerangan anu pasti. Lantaran menang beda cenah kiwa rangkas anu tarung tandingan ngalawanan Sinang Bule incuna Sirawing. Eres jajaten. Saterusna aja binasa. Nah bana sampai jate.
Nyai Kintamani nyelang ngaret ka Tuan Willem nu diret ungeuk. Nyai Kintamani netep ka marungkir baitu cerita. Memang benar ngeunaan eta beja teh marungkir. Terus sanggeusna aya kapastian ngeunaan Ki Warangkas. Rek naon maksud jeung tujuan marungkir anu sebenarna teh aya naon? Kangadanan si Warangkas geus ajal binasa mah. Mangga anu kudu ngagancikeun kadudukan jeung posisi manehna mah ku aing Kintamani. Sabab aing memang anu boga hak ngagancikeun si Warangkas. Kituna teh lantaran kahebatan jeung kakuatan ilmu aing moal aya nu bisa nandingan deuleu. Sakabeh jago jeung jawara nu makalangan di dunia kajawaraan moal aya nu mampu nandingan kahebatan kakuatan ilmu aing. Ningali sikap jeung ngadenge caritaan ti marungkir si Ratu Sihir anu boga karep jeung kahayangna sareng manehna. Puguh we Sugarba jadi kasinggung. Harita nuntep seukeut ka marungkir baritus carita. Hei, marungkir. Dewek si Sugarba jago ngoratan pataling. Dewek aya di pihakna Tuan Willem. Jadi si laing montong dia ka menakara marungkir. Kurang ajar. Si laing kudu nyaho anu bakal ngagancikeun kedudukan jeung posisina Ki Warangkas mas dewek jelmana. Jadi si laing montong ngimpi hayang ngagancikeun Ki Warangkas sarupa. Mane ngaca sarua jeung aing sia Sugarba. Hayang ngagancikeun si Warangkas deui nya. Mantongna capek jago ngoratan pataling sagarupa saja aing mas. Sugarba. Memang maneh boga kabagul naon sia. Mangka lu kawas maneh ngasaukur nya capek anu calik wungkul sa Sugarba. Montong anggap enteng ka dewek marungkir. Aing mah bukti deuleu sia. Mun memang hayang nyaho kana kemampuan dewek, buktikeun ku sorangan. Kangaranan awewe di sekolah kawas si lain montong make jeung nyarita boga kakuatan ilmu anu hebat. Sakumaha hebatna ilmu si lain anu geus kolot tetep moal aya nalaunan ke dewek mah. Parugin. Mun kitu mah maneh sarua jeung lantang ijen jajakeun ka aing Sugarba. Kurang ajar sia babengok. Tong neuleuh aing geus dina kayaan kolot kayaan hineni kieu sia. Hasok malunur kabehanana modal. Bandunganku maneh sakabeh. Kumaha kahebatan jeung kakuatan ilmu aing. Malunur tong ngajadog lu ngaharulang sia modal kabeh. Aing bakal ngawana si Sugarba ieu si kurang ajar. Anu jumago di hareupeun aing. Tuan Willem jeung Nyai Kintamani kitu deui opat jago kepercayaan harita pada malunur muruka tempat anu rada anggang. Sugarba adu hareupan jeung mak rungkir si Ratu Sihir. Maneh hayang ngabuktikeun kahebatan ilmu aing mun kitu mah Sugarba. Panangtang maneh disarima ku aing. Mantong kadohong samun dina ieu ijen jajakeun maneh bakal meunang wirang. Sabab bakal dirubuhkeun ku aing. Montong bakal ngaheulakeun ngomong marungkir peot. Dewek memang hayang ngabuktikeun kahebatan ilmu si lain. Rek ngagantikeun rek ngagunakeun ilmu naon wae
di singhareupan ku dewek masia. Asok buktikeun kemampuan si lain marugir. Kablok ek mulamun naon sia. Ku aing bakal dibuktikeun sasugarba. Kabina-bina teuing sia. Jaleh ku maneh ieu ieu hidang aing bakal dibantingkeun kana taneuh. Perhatikan. Simsalabi merekesekeun worokot-sokona plak-plek pok de sedur pes balakasing nonglang dus siborokona kemin kana kasingna keuleuh sung sebarkarakan beudeung kana kapung gua kucing ya kelak geuneun walila sing walila kelak itu kideungna kumarangkir dibantingkeun kana taneuh. Leungit itu kideungna cangelek jadi maung garang. Ngagaur nemongkeun huntu jeung sihungna orang geteng. Sugarba jadi kageteun. Ningali iceuk marungkir robah jadi maung. Tapi kakagetna teu lila. Sugarba boga kayakinan kakuatan tuah kasaktian mustika karang kencana anu ngalapis sakujur badana moal mampu ditembus ku cakaran jeung pang rekeb maung. Harita maung gede tur garang teh ngagaur bari ngadepung. Marungkir terus nyarita mereperintah ka eta maung. Sok kalaka bosoh maneh sasaak awakna carajang mada. Gaur gajileng maung garang maju narajang. Sugarba ceningkahan panarajang. Marungkir si ratu sihir jadi kagetan oge sabapang rekep jeung cakaran kuku maung teh tetela teu mempan teu mampu nembus kana kulit jeung dagingna Sugarba. Kajadian saterusna giliran Sugarba nu ngalakokeun panarajang balasan. Harita panarajang leungeun ka Sugarba ngahantem kana hulu maung sak hiuk tegas gauras maung leungit balik deui ka asal. Jadi iceuk hideungna marungkir ngagoler dina taneuh. Kajadian saterusna iceuk hideung gerak sorangan. Saterusna ngablesat mulu ka lebah marungkir. Tapi snakaran harita marungkir lewat iceuk hideung kuleungeun katuhuna blesat sat kap. Sugarba mancuh dina tangtunganana bari ngarebehkeun awakna neuceup ka marungkir terus nyarita. Kabandungan ku si laing marungkir. Maung anu garang teh teu mampu geuning ngasak awak dewe geuningan euy. Sakaran kudu jeung pangarekab cia teu mampu nembus kulit jeung daging dewek. Coba rek kumaha ayeuna? Rek kumaha ketak si laing anu saterusna marungkir? Hasok gunakeun kekuatan ilmu anu hebat. Maneh mantong wakan nepak dada sia. Sugarba. Sakedeung deui. Maneh bakal nyinghareupan lawan anu saimbang deui sia. Sakumaha hebatna kekuatan ilmu maneh. Tetap bisa nandingan kehebatan ilmu aing sa Sugarba. Perhatikan Sugarba. Iceuk aing dibancingkeun di kana taneuh. Simsalabim merekesekeun basa dadal cumna lakasingna bukit laudin denasih dadak kokelek. Morek cicilan sia palangkakan acul berat brocel beun kada keserok. Iceuk hideung marungkir dibandingkeun deui kana taneuh. Leungit iceuk hideung ngajangelek jadi cirim Sugarba. Kagetkeun deui we Sugarba ningali lawan anu bakal disinghareupan teh sarua jeung kayaan dirina. Boh dina rupa kitu dina pangawakan jeung tangtungan. Anu ngabedakeun teh Sugarba pasu mah teu loba carita.
kudu tarung ngalawanan anu sarua sagarupana jeung maneh Sugarba. Sagajang dari maneh bakal kawalahan. Asok maju binasakeun lawan maneh. Tarajang eta musuh maneh Sugarba. Jerat. Slung Sugarba palsu maju narajang. Curus jeung caca gerak ilmu silatna sarua jeung Sugarba anu asli. Nyata jurus jeung caca gerak ilmu silat layang Bajra Karang. Sugarba asli nyembangan panarajang anu dilawan. Panarajang anu datang harita dibendung ku sapasang leungeunna Sugarba asli. Bansolkan kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing lumangsung. Sok geus. Gas. Daligdeug. Dua jirim Sugarba pada ngadaligdeug mundur ka tukang. Pikeun anu ngabandungan kana lumangsungna eta tarung jadi bingungeun sabab teu bisa nangtukeun mana Sugarba anu asli jeung anu palsu. Sugarba palsu maju dina rajang. Jelajrung. Sugarba asli hayang ngajajal kana kakuatan panarjang lawan, harita teu nyingkahan panarjang nu datang. Sapasang leungeun Sugarba palsu pilih genting ngahantem kana anggota badan lawan. Sugarba asli tetep mantuh di tangtunganana. Panarajang lawan henteu mempan teu karasa naon-naon ku Sugarba asli mah. Kajadian saterusna Sugarba asli anu ngalakukeun panarajang balasan sapasang leungeunna pilih genting ngahantem kana anggota badan lawan. Saudara suhiu Sugarba palsu ngageronahan ka nyeri bari ngadaligdeug menurut sababarengkah ka tukang. Tapi Sugarba palsu gancang mancuhkeun di cangtunganana. Marungkir anu merhatikeun kana lumangsuna tarung harita kerung. Kerung ngamuka kaget. Anu ngabedakeun kayaan dua cirim Sugarba teh dina kakuatan daya tahan badan. Sugarba anu asli teu mempan ku panarajang, sedengkeun Sugarba palsu teu bisa nahan kakuatan panarajang lawan. Sugarba asli mancuh dina tangtunganana. Nyelang ngarelet ka lebah mak rungkir si Ratu Sihir baritus nyarita di barung jeung seuli. No dilawananku dewek sanajan dina jirim anu sarua. Tapi cecep panarajangna teu mempan ka dewek mah marungkir. Sabalikna panarajang dewek bisa karasa sarta ngadatangkeun ka nyeri ke Sugarba palsu euy. Kakuatan ilmu sihir si laing taya pangaruh naon-naon ke dewek mah marungkir. Mantong waka sombong maneh Sugarba. Tarung masih kene lumangsung deuleu sia. Sakedeung deui maneh bakal dirobohkeun ku anu dilawan deuleu sia. Asok maju deui narajang maneh. Binasakeun nu dilawan. Sugarba palsu maju di narajang. Dina tata gerak ilmu silat anu sarua jeung anu digunakeun ku Sugarba asli. Tapi kajadianna seperti tadi deui wae, panarjang Sugarba palsu tetep henteu mempan mangsa panarjangna keuna kana anggota badan lawan. Kajadian saterusna mangrupa pungkasan lumangsungna eta tarung. Harita Sugarba asli dina kakuatan panarjang anu meh ngagunakeun sapinuna kakuatan tenaga lapisanana, harita ngalakukeun panarjang balesan. Runtuyan panarjangna geus teu bisa disingkahan ku anu dilawan. Jelas hiu teu benerdas. Hiu Sugarba palsu ngageronahan ka nyeri bari ngajengkang ka tukang geus teu bisa ngajaga deui kasaimbangan badana. Jengkang gedebut. Sugarba palsu rubuh ngababengkang maring lemah. Leungeut cirimna jadi iceg hideung deui. Kajadian saterusna iceg hideung gerak sorangan terus ngablesat muru ka lebah marungkir. Syut blesat sakep. Iceg hideungna harita ditewak ku leungeun katu marungkir.
Kenyataan untuk bisa dibantah ku si Laing Marunggir. Terus dewe kanu boleh. Coba reku maayun nak kacak si Laing. Masih kena diteruskan izin jajan. Ajawa siling ngaku karena kehebatan kekuatan ilmu dewek Marunggir. Marungkir si Ratu Sihir masih keneh ngemuka kaget. Manehna henteu nyangka Sugarba mampu ngungkulan nu jadi lawan. Tapi kakagetna jadi rasa boga rasa penasaran. Harita Marungkir musirkeun paneteupna ka Sugarba beritus nyarita. Maneh kudu ngasih sia Sugarba. Awas tilis tuna aing make kudu ngaku karena kaunggulan maneh. Ijen jajaten sacan anggeus deuleu sia. Sakedeung deui maneh bakal kaget. Mangsa ingin hareupan kekuatan ilmu aing anu leuwih hebat deuleu. Hasok gunakeun eta kekuatan ilmu sihir anu leuwih hebat Marunggir. Keur dewek mah make kudu kaget sagarupa. Kalah kumaha oge si Laing kudu ngaku kana kaunggulan ajen pangasil dewek Marunggir. Marungkir si Ratu Sihir geus ngabancingin di itu kideungna. Tapi Marungkir harita ngagebegeun awakna bari nyarita. Perhatikan ku maneh sia Sugarba. Perhatikan deuleu sia. Si misalabin mereka kesengen wak belakok kujubarsik wajang sidak kailina kawoda dirasa wajah inang sepur kala kesengen dua sebenarnya sebenarnya era mudaya wikrama hayya. Bareng jeung Marungkir ngagebeugeun awakna, adadak angin jadi ngagelebug. Mangsa Marungkir ngagunakeun ilmu sihir Jaya Wikrama. Sugarba jeung sakabeh jalma anu ngabandungan kana eta kajadian jadi karagetin di barung jeung rasa kasieun. Sabab harita jeri Marungkir si Ratu Sihir jadi ngajangkungan jeung ngagedean. Itu hideungna teu beda ti kayu balok anu panjang jeung gede. Kaya Sugarba ngasaukur semet bitisna Marungkir. Sora serina Marungkir lir anu nganung aweuhan semu anu ngeuneurkeun sabudeun eta patempatan. Sabur jeung ngagelebugna angin. Tuan Milem jeung Nyi Kintamani kitu deui opat jago kapercayaan jeung 20 urang soldadu anu ngabandungan kana eta kajadian pada ngageleter hatena lantaran ngarasa aneh ku ayana eta kajadian. Dalah sok sanajan Sugarba ge sarua ngarasa kaget ku kakuatan ilmu sihir anu digunakeun ku Marungkir dina waktu harita. Komales ya Sugarba. Kayaan parobahan tangtungan aing. Tangtungan maneh ngan saukur samat bisnis aing deuleu sia Sugarba. Anu masak maneh mentong anggap enteng ka aing sia kurang ajar. Kakuatan ilmu sihir Jaya Wikrama anu digunakan ku aing moal mampu diimbangan ku maneh sia Sugarba. Deleh saku maneh. Sugarba mundur sababa lengkah ka tukang bari ngageter oge hatena. Tapi Sugarba masih tetap ngerasa percaya diri bakal mampu ngimbangan nu dilawan.
bari tangah kaluhur harita terus carita. Kekuatan ilmu sihir si Laing memang aneh jeung ngagitkeun lawan sama Rungkir. Tapi ke dewe keueus itu nama ke kudu nyerah. Ngaku karena keunggulan ilmu si Laing deuleu. Tadi dewe geus naneskeun si Laing rek ngagunakeun kekuatan ilmu nu sakumaha hebatna. Ku dewe bakal cecep diladenan Marungkir. Mana memang geus bosen hirup Sasugarba. Ke hayang luskeun ieu ijen jagat. Sakadang deui mane bakal ngababatang deui bugang Sasugarba. Marungkir si Ratu Sihir harita mindahkeun itek hideung nu saukuran jeung balok kayu anu gede. Ujung panjang deui. Jadi dicekelan ku leungeun kencana. Saterusna bari semut dongko harita leungeun katu Marungkir newak badan Sugarba, saterusna diangkat ka luhur. Gerakan Marungkir geus sempat disingkahan ku Sugarba. Rasakeun Sasugarba. Babatok maneh bakal bencang. Dicocokkeun ku aing kana batu gede anu ngajentut. Hayya! Sugarba harita ditotogeun kana lebah batu gede anu ngajentul anu rada anggang ti eta patempatan. Rosana tanaga Marungkir ngajadikeun Sugarba badana ngalayang nyuruk ka hareup muruk ka lebah batu gede anu ngajentul. Kalayang seruk. Tapi Sugarba memang hebat. Samemeh sirasna noto kana batu gede anu ngajentul. Harita dina kayaan ngalayang sapasang leungeun Sugarba disolodorkeun ka hareup. Anu ngahancam kana batu gede teh jadi lain sirahna Sugarba, tapi sapasang leungeunna anu ngahancam kana batu gede. Bantrokan sapasang leungeun Sugarba jeung batu gede anu ngajentul nimbulkeun sora anu ngabledag. Batu gede jadi papurisat Mancawura, jadi karikil saking kuatna sapasang leungeun Sugarba. Seruk siut bedag jos meh bareng jeung batu gede anu ancur Mancawura jadi karikil harita Sugarba terus ngaculat muruka tempat anu tadi jelas ciung cergedeg. Sugarba mancu dina tangtunganana. Kajadian saterusna harita